Wilujeng enjing sadayana, sampurasun. Pamiarsa, patepang deui sareng simkuring Iza Nurhalimah dina program acara UWA, Ujuk-Ujuk Warta. Una didabel. Anu nyajikeun informasi aktual jeung faktual regional Jawa Barat dinten Sabtu kaping 20 November 2020 hiji. Dina raraga pangeling-eling perjuangan tenaga kesehatan, relawan, sarta ASN dina masa sasalat COVID-19, dua tugu monumen ngadeg di harapan lapangan Gasibu Kota Bandung. Rarancangna, eta monumen anu perenahna di Welcome Plaza minangka bagean tina monumen perjuangan teh bakal diresmikeun ku Presiden Joko Widodo kalawan ngantosan penyesuaian jadwal ti Istana Negara. Eta dua tugu teh mangrupa monumen perjuangan sasalat COVID-19 anu dirarancang ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Jawa Barat Boy Iman Nugraha ngejeskeun, eta monumen anu mangrupa bagean tina monumen perjuangan rakyat Jawa Barat atawa Monju teh salah sahiji tarekah pamarentah Provinsi Jawa Barat keur ngajanan perjuangan tenaga kesehatan relawan tepi ka ASN dina masa sasalat COVID-19. Kukituna, 280 hiji ngaran eta pajuang kacatet dina tubuh monumen. Dedikasi orang-orang yang sudah berkorban untuk melayani masyarakat, menangani pandemi COVID-19 yang terdiri daripada tenaga kesehatan, para medis, relawan, itu kurang lebih yang sudah tercatat per Oktober itu di 247 orang yang ada di Jawa Barat. Saestuna, pawangunan eta monumen dirarancang ti saprak tahun 2013. Nalika pamarentah Provinsi Jawa Barat boga karem ngarevitalisasi Monju Kulon jeung Gasibu. Dina prokna, tahun 2020 pamarentah Provinsi Jawa Barat boga waragat keur ngarevitalisasi Releuweuk Monju. Tapi alatan sasalat COVID-19, waragatna ngarandapan refocusing tepi ka pawangunan kakara pungkas dina tahun 2020 hiji. Antukna, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngusulkeun eta pawangunan monumen teh keur ngajanan tenaga kesehatan nu ngajoang di garda pangarepna. Kukituna, ornamen arsitektural di gerbang Welcome Plaza Monju dijadikeun pangeling-eling perjuangan dina masa sasalat COVID-19. Lianti pangajian nanjokeun dedikasi tenaga kesehatan, eta monumen ge jadi tempat pangeling-eling COVID-19 kudu disanghareupan babarengan. Kucara ngalarepkeun protokol kesehatan sarta ngajaga diri kulawarga tur lingkungan sangkan sehat salawasna. Rarancangna, eta monumen teh bakal diresmikeun ku Presiden Joko Widodo kalawan ngantoskeun penyesuaian jadwal ti Istana Negara. Iza Nurhalimah, Semansa TV. Pamiarsa, mun sakitu warta anu tiasa didugikeun dina waktos ieu, simkuring Iza Nurhalimah pamios undur diri. Wilujeng enjing.